Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para mitra sedayana teu karaos, ayeuna urang lajengkeun carios budak teuneu bagian kagenep. Dina judul Sasar Pikir. Wilujeng ngadangukeun. Si Utun musuhna si Warji tea. Ku indungna kacida pisan diogona. Bubuhan budak nunggal. Sakahayangna diturut, diwowoy, dienot. Kalakuanana diantep sakarepna. Tara pisan digetrik-getrik. Najan ngalampahkeun peta salah oge. Indungna nyahoeun sarta mineng manggihan si Utun ngalampahkeun kagorengan. Saperti sok malingan duit indungna laladangan, nipu jeung ngabohong ka babaturanana, harak jeung sok maradukeun. Jaba ti eta loba deui kalakuanana nu teu parok jeung batur. Anak rajeun sakali-kalieun digeunggeureukkeun ku indungna. Manan ngagugu mah kalah ka sok malik nyarekan, malah sok wani maledog sagala. Sakapeung mah ku bawa ningkeuh ambu ijem nepi ka sok ceurik balilihan lantaran ari ka anak teuing kunyaah, tapi kana kalakuanana teu bisaeun mondah sumawona ngahadean. Barang umur si Utun geus nincak kana akil baleg. Kalakuanana beuki angot bae gorengna. Ceuk babasan teh mah geus taya siruaneunana mutuh nurus tunjungna. Indungna beuki lila teh beuki tambah kejeng bae lantaran salawasna capek hate. Kana ngawarungna geus teu pati suhud, katambah daganganana teu sakumaha payuna. Lila-lila ambu ijem brek gering payah pisan sarta nepi ka maotna. Sanggeus si Utun ditinggal maot ku indungna. Antara sapoe dua poe mah kawas nu heueuh make sok cuma limba sagala. Tapi barang manehna inget yen loba duit jeung barang ditinggal indungna, manehna ngadak-ngadak jadi cenghar, boga rasa leuwih merdika, meunang sakumaha kahayang. Kalawan taya nu nyisi kudi eueuh nu ngagetrik-getrik. Satungtung aya duit ditinggal indungna, si Utun meh unggal peuting ngalajur nafsu, ngumbar amarah. Karesepna babakuna kana main kartu, main sintir, kecek jeung sabangsana. Kitu deui kana adu-aduan oge teu kalarung, ngadu domba, ngadu hayam atawa ngadu puyuh jeung ngadu muncang henteu kaliwat. Lila-lila duit ditinggal indungna teh ledis. Ari kana main terus ngaraksuk. Atuh tuluy bae jujualan, ngajualan parabot saaya-aya. Sanggeus sagala beak nya
Tungtungna imah jeung pakaranganana dijual di murah mareh. Sangkan payuna. Sanggeus boga ladang lahan jeung imah, si Utun beki pogot bae kana adu-aduanana. Kana tumpanganana beki osog. Komo upama pada ngolo jeung pada ngongsonan mah, pikirna beki pohara sasarna teu inget kana pikahareupeun. Teu kungsi sawatara bulan duitna geus ledis, teu nyesa sapeser-peser acan. Papakeanana oge ledis, ngan karinu napal dina awakna bae. Kitu oge geus kuleuheu pisan. Alah batan papakean pamadatan da puguh tara pisan diseuseuh. Kumaha ari geus kitu? Ari geus kitu mah si Utun teh ngan kantun bingung. Tinggal susah bae nu aya, da teu bisaeun balang siar. Kana dugung dagang teu bisa. Turug-turug teu aya modal. Nganjuk taya nu mercaya. Kana kula-kuli komo teu ngarti. Naktak mundak teu kuat. Estu mutuh sagala ngawagu, sagala pugat. Ngan aya pangabisa nate sarupa, tapi pangabisa nu teu parok jeung batur nyaeta heuheulangan atawa uucingan. Upama aya hayam batur ngupuk di kebon nu rada suni, heug kapanggih ku si Utun. Geus tantu didodoho ditewak. Lamun aya popoyan batur, baju atawa samping geus tara ngari, kumanehna dipaling. Komo kana si pating bubuahan atawa pepelakan mah geus tara era ngaranjah. Mun kapanggih kuno boga sok jembutkeun menta. Mun teu kanyahoan mah sok sama menak bae. Beuki lila kana pulang palingna beuki bisa, beuki pinter bae. Malah sok mindang ngabongkar imah nu baleunghar. Kukituna di desa Babakan Simpang jadi harengheng. Meh unggal poe aya nu kapalingan atawa kabongkaran. Nah atuh si Utun teh teu ditangkep. Ih, lain teu ditangkep, ngantacan kapanggih bae. Pinter nyumputna, da ari di ikhtiaran mah aya. Tua kampung jeung polisi mah unggal peuting ngulincer ngaronda, tapi oleh taya bubukana. Juragan lurah geus pohara pusingeunana rehing meh unggal isuk aya nu lapor yen kapalingan. Anjeunna geus ngabewarakeun ka unggal jelema. Saha-saha anu bisa nangkep si Utun baris dipersen duit salawe perak. Jelema-jelema sadesa eta pada daraek ngaronda, pada harayang menangkeun si Utun, tapi weleh bae taya nu bisa manggihan. Sumawona nangkep, taya nu nyahoeun acan kana panyumputanana. Di mana atuh nyumputna eta bangsa teh? Di mananya pamirsa? Urang lajengkeun kana bagian 8. Ayeuna mah wayahna bade hanca. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.